Ta gening aya di dieu keur naon Kang sorangan wae sugan teh aya di itu di sawah. Iya we lah keur ngahulang we nyi keur mikirkeun Lain mah pagawean sugan aya Drajuk indit ka mana kitu sugan nyangan info-info Kang. info naon info togel cicing we Info judo. info judo info pagawean meureun maksudna nyai Nya meureun gitu ah. oh ken bae aya rezekina makanya aya nu nyampeurkeun ka ieu mah ayeuna mah kieu we da kumaha deui ieu mentak cicing di dieu teh sugan we gitu tah aya nu ngaliwat gitu kan Arek naon ngaliwat? banyak sugan aya nu nanya Kang Kabret keur naon gitu kan Teh aya randa di dieu. Barang geus teu loba pikiran karana kanu kararit ayeuna mah nu dipikirkeun dunya we urang mah gitu. usaha nya heuh Kang cing boga tatarucingan teh ayeuna. Tarucingan udah tuh segala nanya tatarucingan ke pararusing dia teh aya ya hiji keur nyai Naon? diasupkeun di jero cicingna di luar teh naon coba nyi Diasupkeun di jero cicingna di luar eta teh toge. hanya ya toge diasupkeun di jero cicingna di luar Pan toge teh diasupkeun di jero cai terus cicingnya keluar gitu. Balik dan gitu konsep taluk nyi Taluk ya kancing nyi lamun nyai ngasupkeun baju sok kancing teh sok asupkeun teh di jero heula oh iya teh di luar bener kan bener atuh nyai mah itu sok ngajak tatarucingan terus jawabna oge hiji deui nyi naon diasupkeun lempeng nyi tadi kaluarkeun bengkok sok cing naon ya paralon heula lamun bener tebakan akang ka nyai nyai ku akang eta kan ajak jalan-jalan ka kota Purwakarta anu aya air mancur Sri Baduga asik ya anu penting teh anu keur digawe jeung salaki suami istri diasupkeun lurus keluar bengkok sok arangan dan masuk jorang lain nyi teman jorang ngerakeun ke eta teh terus taluk nah sok cik geura nyai ngorong geura oge diasupkeun lempeng kan kaluarkeun dayang bengkok beunang eta